Pak Haji Dekmer, ges atau pibengharan ing harapan, hanjakal dina lamunan keneh. Aduh, liar ayeuna aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanes menuju naon, Bah? Keur ngalamun. Nih sesorangan anu aya teh. Keur ngalamun we ya teh. Ngalamun kunaon atuh? Oh no. Nah, habis kitu atuh. Nganggur ieu geus sabaraha bulan ya. Atuh neangan kumaha atuh. Nitah di dieu. Aslina nya. Ayeuna dek barang gawe euy. terus ayeuna dek ngalamun naon atuh? Anu ieu mah kieu sing dia ngalamun di dieu nya ngalamun ya. Lamun urang mangi duit. Di dieu keur ngalamun kieu kitu nya 500 juta gitu. Aing dipikeun ka mana sing? Aslina eta teh. Asli. Wah, nu bener da 500 juta teh lain saeutik, Bah. Aslina sing di dieu mah sing lamun di dieu mangi duit 500 juta di dieu dipikeun ka maneh aing mah. Ngelamun eta nya. Kela. Da sigana di dieu ge da lamun dikersakeun manggih naon we ieu mendek dibikeun Pak Haji. Aslina dibikeun dan dia ge sarua rek dibikeun lamun manggih duit 500 juta koseng. Piraku aslina teh. Asli di dieu mah. Naon? Tapi anak kumaha aya henteu? Heuh, apaan ngaranna ge aya lamun aya duit 500 juta. Ieu kabon di dieu dibikeun ka oseng. Goblok eta kitu cara nama eta mah keur geus ukur ngalamun. Suka nya we rek dibikeun. Abah kok. Anjay.